Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Faida godibta di mana-mana ambek anjeun, pamna mah tah kudu nahan anjeun atawa ngahalangan anjeun godobaka kana ambek anjeun. Wala tatakalam sareng ulah ngobrol anjeun hinal godobi nalika ambek. Kaila tak tia supaya henteu ngadatangkeun anjeun bikalamin kana obrolan tata asapu anu ngarasa sedih anjeun minhu tina itu kalam. Wajli sareng kudu diuk anjeun idza kunta di mana-mana bukti anjeun iman eta anu nangtung. Wa fil hadisi sareng eta tetep dina hiji hadis gila godiba di mana-mana ngambek sahadukum salah seorang ti antara aranjeun paliaskut tah kudu repeh ieu si ahad. Wa fihi sareng eta tetep dina hiji hadis aidon deui idza ghadiba di mana-mana ngambek sahadukum salah seorang ti antara aranjeun falyajlis tah kudu diuk itu si ahad. Fa in dahaba mangka lamun leungit minhu ti itu si ahad naon al ghadabu ambek wa illa sareng lamun henteu dahaba falyadtaji wa illa sareng lamun henteu nya dahaba teh falyadtaji tah kudu nyangker ieu si ahad. Wala tansa sareng ulah poho anjeun hinal ghadabi nalika ambek antas ta'ida kana yen menta pangraksa anjeun billahi ka Gusti Allah minasyaitani tina godaan setan arrajimi anu dirajam. Qala ta'ala ngadawa Allah ta'ala wa imma yang zagonnaka minasyaitani nazgung fasta'id billah wa imma yang zagonnaka sareng pastina ngaganggu nyaan ka anjeun minasyaitani ti setan naon nazgun gangguan pasta'id tah kudu menta pangraksa anjeun billahi ka Gusti Allah. Wan taqula sareng ngucap anjeun tab'an karena turut lil waridi kana anu kawarid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma rabban nabiyyi Muhammadin ighfirli dzambi. A'udzu nyalindung abdi billahi ka Gusti Allah. Minasyaitoni tina godaan setan ar-rajimi anu dirajam. Allahumma ya Allah Rabban Nabi anu jadi pangeran Nabi Muhammadin tegasna Nabi Muhammad. Igfir muga ngahampura Gusti li ka abdi dzambi kana dosa abdi. Wa adhib sareng muga ngaleungitkeun Gusti ghaidha qalbi kana ambek hate abdi. Wa ajirni sareng ngaraksa Gusti ka abdi min mudillatil fitani tina pirang-pirang anu nyasarkeun pirang-pirang fitnah. Wa idza lam yazal sareng di mana-mana teu eureun-eureun naon godobuka ambek anjeun. Patawaddo tah kudu wudu anjeun ittibaan karena turut liqaulihi sallallahu alaihi wasallam kana dawuhan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza quliba di mana-mana ambek sahadukum salah seorang ti antara aranjeun falyatawaddo tah kudu wudu ieu si ahad bil ma'i ku cai. Fa inal ghadabu karena sayaktosna itu ambek teh minanari eta tina seuneu. Wa min asbabi taskinil ghadabi sareng eta tetep dina pirang-pirang sabab nenangkeun ambek anturoinya arian ngaraksa anjeun al umurul atia kana pirang-pirang perkara anu bakal datang. Awalan ari anu kahijina anda ta'amala eta yen mikir-mikir anjeun al ayatul qarniyati Qur'aniyat ta kana pirang-pirang ayat Qur'aniyah wal ahadits nabawiyata sareng kana pirang-pirang hadis nabawi. Al-waridata anu kawarid fi fadlil hilmi dina masalah kaunggulan hilim wal afi sareng ngampula. Ruwiya diriwayatkeun anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sayaktasna Kangjeng Nabi qala eta ngadawu Kangjeng Nabi yunadi ngagero samunadin anu ngagero yaumul kiamati dina poe kiamah. Man ari saha jalma lahu eta tetepikeun itu man teh ajrun ari ganjaran Allahi eta wajib ka Gusti Allah azza wa jalla fal yakum tak kudu ngadeg ieu si ahad atawa si eman fal yakumu tuluy ngadeg ieu si eman fal yakumu tuluy ngadeg sal afuna anu ngahampura anin nasi ti jalma-jalma sumatala tuluy ngucap tuluy maca nabi paman afa wa aslaha fa ajruhu anallah paman mangkari saha jalma fa eta ngahampura ieu eman wa aslaha tuluy ngaluluskeun ieu eman fa ajruhu mangka ari ganjaranna itu si man alallahi eta ka Gusti Allah. Wasani sareng anu kaduana wasanian sareng anu kaduana antadzkura eta yen eling Allah anjeun Allah ka Gusti Allah. Watas tas'iro sareng ngarasa anjeun anna qudrat Allah kana sayaktosna qudrat Allah alaika ka anjeun a'dhamu eta gede
min kudratika tinimang kawasa anjeun alantiqomi kana ngabales miman ti jalma asa anu gawe goreng ieu man ilaika ka anjeun. Qala ngadawuh sa Allah taala Gusti Allah taala wazkur rabbaka idza nasita. Wazkur sareng kudu eling anjeun rabbaka ka pangeran anjeun idza nasita di mana-mana poho anjeun. Qala ngadawuh sa Ikrimah tu Imam Ikrimah yakni ngamaksud Kangjeng Nabi idza godibta Ikrimah idza godibta di mana-mana ambek anjeun. Warwiya sareng diriwayatkeun naon anna khadiman sayaktosna pambantu arsalahu eta ngutus ka itu khadim sa Nabi sallallahu alaihi wasallam pi hajatin dina hiji pangabutuh paabtoa tuluy kendor ieu si khadim palamajaa nalika datang ieu khadim qala ngadawuh Nabi laulal qisasu la auja'tuka laulal qisasu lamun henteu ari eta aya kisos lau aja'tuka tah nganyarikeun yakin nganyarikeun kuring ka anjeun ayil kisosu tegasna kisos yaumul kiamati dina poe kiamah wasalisan sareng aya nu katiluna alayusgia eta yen ulah ngaregepkeun ahad ila qauli syaitani kana obrolan setan inatarkal intiqomi sayaktosna ninggalkeun ngabalas zulun eta kahinaan wahawanun sareng rendah pahada mangka ari ieu qaulu syaitan kadzibun eta bohong minal la'ini tina anu dilaknat wal haqqu sareng ari anu benerna annahu eta sayaktosna itu tarkul intiqom izun eta kamuliaan wa syarafun sareng tegasna kamuliaan kama saperti perkara fil hadis anu aya dina hadis wa tawadhu sareng ari sifat tawadu la yazidu eta henteu nambahan itu tawadu al abda ka hiji hamba illa rifatan kecuali kana pangkat kaluhuran patawadhu tah kudu tawadu aranjeun yarfa'ukum ngangkat ka aranjeun insyaallah taala Gusti Allah taala wal afu sareng ari ngahampura la yazidu eta moal nambahan itu afu al abda ka hiji hamba illa izan kecuali kana kamuliaan fa'fu tah kudu ngahampura aranjeun yu'izakum maka ngamuliakeun ka aranjeun insyaallah Gusti Allah warabian sareng aya nu kaopatna ayu hadira eta yen kudu nyingsieunan si ahad nafsahu kana dirina ahad su'a akibatil intiqomi kana goreng akibatna ngabalas wa nahu sareng sayaktosna itu intiqom yazidu eta nambahan itu intiqom al adawata kana permusuhan wa yuksiru sareng nambahan itu intiqom al a'da ka pirang-pirang musuh wa yurisu sareng ngawaris itu intiqom sama tatahum kana bungahna ada bimaso ibihi kana pirang-pirang musibahna itu si jalma payatakadaro tuluy kacau alaihi ka itu si ahad naon aisyuhu kahirupanana itu ahad wala yatafarragu sareng teu aya kasempatan ka itu ahad li talabil ilmi kana nyupri ilmu wal ibadati sareng kana ibadah wala li asgolihi sareng henteu kana pagawean jalma al khoswati anu khusus wa khamisan sareng anu kalimana yatafakkaru eta yen mikir-mikir jalma fi kubhi suratihi dina goreng gambaranana jalma indal ghadabi nalika ngambek bi ayu abisa ku yen merengut itu si ahad merengutkeun itu si wahad wajhahu kana wajahna itu si ahad watah marro sareng narima beureum naon ainahu dua socana itu si ahad watan tapi kho sareng malendung naon audahuhu urat gedena itu si ahad watad toriba sareng ngageter naon a'dhauhu pirang-pirang anggotana itu si ahad wa qad yarfusu sareng terkadang ngagejlig itu si ahad al ardo kana bumi birijlaihi kalawan dua sukuna si ahad wa yadribu sareng neunggel itu si ahad sadrahu kana dadana itu si ahad wa yakunu sareng bukti itu ahad teh kalbid dori eta saperti anjing anu galak wasabu'il adi sareng saperti sato anu galak au kal majnuni atawa saperti jalma gelo alhaiji anu ngamuk li anal godoba karena sayaktosna ambek kodahu eta ngaleungitkeun itu godob ka ahad rusdahu kana kapinteranana ahad
Wadoya'a sareng noler-noler itu godob alaihi ka ahad aklahu karena akalna itu si ahad. Wa qad yasubu sareng terkadang nyarekan itu si ahad al baba kana panto ida so'oba di mana-mana hese alaihi ka itu si ahad naon fathuhu mukana itu bab. Wa yaksiru sareng mepeuskeun itu si ahad al qalam kana pulpen allazi anu yaktubu nulis itu si ahad bihi kalawan kolam. Wayal anu sareng ngalaknat itu si ahad al markuba kana tutumpakan alladzi anu yarkabuhu numpak itu si ahad kana markub. Waya subuh sareng nyarekan itu si ahad ariha kana angin idhabat di mana-mana ngagelebug itu rih alaihi ka si ahad. Kama seperti perkara ruwiya anu diriwayatkeun ieu ma anna rajulan sayaktos hiji lalaki za'athu nyabut eta nyabut ka itu si rajul naon arihu angin ridaahu kana solendangna itu si rajul pala anaha tuluy ngalaknat itu si rajul kana rih faqala teras ngadawuh lahu ka itu rajul san nabiy sallallahu alaihi wasallam la tal anha ulah ngalaknat anjeun kana itu rih painaha karena sakrosna itu rih makmuratun eta anu diparentah musakharatun anu ditaklukkeun wa innahu sareng sayaktosna eh kalakuan sareng tingkah man eta jalma man eta ari saha jalma laana eta ngalaknat itu eman syai'an kana hiji perkara lahu eta tetep kana itu syekh teh bi ahlin naon bi ahlin aya ahli roja'at tabalik deui naon al-la'natu laknat alaihi ka itu si ahad wadidu dalika sareng ari lalawanan anu tadi dicarioskeun atawa godob al hilmu eta sifat hilim fa innahu karana saeusna itu hilim yusiru eta ngajadikeun itu hilim al adua ka musuh sodikon kana jadi babaturan kama seperti perkara qala anu ngadauh sallallahu taala Gusti Allah taala idfa kudu nolak anjeun billati ku anu hiya ari itu lati teh ahsanu eta leuwih alus faida mangka nalikana itu daf'u alladzi anu bainaka eta tetep di antara anjeun wa bainahu sareng di antara ladi ada watun ari permusuhan kanahu saperti ladi waliyun eta babaturan hamimun anu pinuh kanyaah wa yajidu sareng manggihan salahimu jalma anu halim nusratan kana pangbela minan nasi ti manusa kama saperti perkara qala anu ngadauh sa'al imamu aliyun karamallahu wajhah awalu iwadil halimi ari mimiti bayaran jalma anu halim min hilmihi tina sabab hilimna itu si halim ananasa eta sayaktosna jalma-jalma ansoruhu eta nolongan itu ansoruhu eta nolongan ka itu halim alal jahili ka jalma anu bodoh pajadirun mangka ari pantes bil akili ka jalma anu berakal na alla yaj'ala eta yen ulah ngajadikeun itu si akil bainahu di antarana si akil wa bain ahadin sareng di antara hiji jalma ada watan kana permusuhan bi qadris titaatihi kalawan saukuran kamampuanana itu si akil wa fil hadisi sareng eta tetep dina hiji hadis atawa dudu ari silimi kanyaah ilan nasi ka manusa nisful akli eta setengah akal wa amma idza taroka sareng di mana-mana ninggalkeun itu si jalma al hilma kana hilim wa habba sareng mikarasep itu jalma al intiqama kana ngabalas parubama yuadi mungkin wae ngadatangkeun bihi ka itu si jalma atau naon al ghadabu ambek ila qatli aduwihi kana ngabunuh musuhna itu si jalma wa dalam yastati sareng di mana-mana teu kawasa itu si jalma parubama mungkin wae yak tulu ngabunuh itu si jalma nafsahu kana dirina itu si jalma kamadan karena kapoekan wa ghaidon sareng karena ambek wa kullu zalika sareng ari sakabehna anu tadi dicarioskeun min kabairi dzunubi eta tina pirang-pirang dosa anu gede qala ngadauh sallallahu taala Gusti Allah taala wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha wa man sareng ari sajalma yaqtul eta ngabunuh itu si iman mukminan ka jalma anu mukmin muta'ammidan barina ngahaja fajazauhu mangka ari balasanana itu si iman jahannamu eta neraka jahanam khalidan barina anu langgang piha di itu jahanam wa ghadiba sareng ngambek sallallahu Gusti Allah alaihi ka itu si iman wala anahu sareng ngalaknat Allah ka itu iman wa ada sareng nyawiskeun Allah lahu pikeun itu iman azaban aziman kana siksaan anu gede wa fil hadis sareng eta tetep dina hiji hadis qatlul mukmini ari ngabunuhna jalma mukmin
a'dhamu eta leuwih gede minallahi ti Gusti Allah min zawali dunya tinimang leungitna dunya. Fal hilmu mangka ari hilim wal afu sareng ngahampura min akhlaqil anbiya'i eta ti pirang-pirang akhlakna nabi wal mursalina sareng pirang-pirang rasul wal ulama'i sareng pirang-pirang ulama was solihina sareng pirang-pirang jalma soleh wal ghadabu sareng ari ambek wal intiqamu sareng ngabunuh sareng ngabales min akhlaqi syayatina eta ti pirang-pirang akhlak setan wal mutakabbirina sareng pirang-pirang jalma anu sombong wasupaha'i sareng pirang-pirang jalma anu bodoh wal ardalina sareng pirang-pirang jalma anu hina warajulul qawiyyu sareng ari lalaki anu kuat kulul qawiyyi tegasna anu sakabeh kulul qawiyyi anu ngaboga anu kulul qawiyyi tegasna sakabeh anu kuat huwa eta ari itu rajulul qawiyyi teh alladzi eta anu yamliku ngamilik ieu siladi zimama nafsihi kana kadalina dirina itu si rajul inda haijanal ghadabi dina nalika ngagolakna ambek sama seperti perkara fil hadisi dina hadis laisa syadidu bisurati laisa lain naon asyadidu banget bisurati eta kusakali neunggel innama syadidu pastina ari banget teh kuat alladzi eta anu yamliku ngamilik ieu ladi nafsahu kana dirina ladi indal ghadabi nalika ambek wa amal ghadabu sareng ari ngambek lillahi karana Gusti Allah la li hawa nafsi lain karana hawa nafsu pamahmudun mangka eta dipuji wa makmurun sareng diparentah naon bihi itu ghadabu lillah wa sama sareng dingaranan itu ghadabu lillah bisyaja'atil adabiyati kalawan syaja'ah al adabiyah wazalika sareng ari itu ghadabu lillah kaayyaro eta saperti ningali jalma mungkaran kana pamungkaran yuk malu anu dipigawe ieu mungkar wa zulman sareng padoliman yurtakabu anu dipigawe ieu zulman wa haqqan sareng dina hakna yujhadu anu ditolak wa haqqan sareng hak yujhadu anu ditolak ieu hak wal hilmu sareng ari hilim inda zalika dina nalikana itu mazkur tadi dicarioskeun mungkar zulman hakon qabihun jidan eta goreng banget goreng anu kacida gitu qabihun eta goreng jidan kalawan banget waman hiun sareng anu dilalang naon anhu itu hilim qala ngadauh sallallahu taala Gusti Allah taala wa takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun wa takun sareng kudu bukti minkum eta tetep di antara aranjeun saumatun hiji umat yad'una anu ngagero ieu umat ilal khairi kana kaalusan wa ya'muruna sareng marentah itu umat bil ma'rufi kana kaalusan wa yanhauna sareng nyegah ieu umat anil mungkari tina pamungkaran ulaika sareng ari itu umat hum eta ari itu ulaika teh al muflihuna eta pirang-pirang jalma anu baragja wa qala ta'ala sareng ngadawu Allah taala lu'inal ladzina yakafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa ibni Maryam lu'ina dilaknat saladzina jalma-jalma kafaru anu kalufur iladina min bani Israila ti bani Israil ala lisani Dawud netepan kana lisanan Nabi Dawud wa Isa ibni Maryam sareng Nabi Isa ibnu Maryam zalika ari itu la'an bima eta kusabab perkara asau anu maksiat ieu ladina wa kanu sareng kabuktian ieu ladina teh ya antaduna eta anu ngalewat batas ieu ladina kanu bukti itu ladina teh layatana hauna eta silih eta henteu silih larang ieu ladina amungkarin tina pamungkaran fa'aluhu marigawe itu ladina kana pamungkaran labi sa goreng pisan naon mah perkara kanu bukti itu ladina teh yaf'aluna eta migawe ieu ladina wa fil hadisi sareng eta tetep dina hiji hadis man ari salajal maro eta ningali ieu man mingkum ti antara aranjeun mungkaron kana pamungkaran fal yugoyir tah kudu ngarobah ieu si man kana mungkar biadihi kalawan leungeunna itu si man pailam yasati mangka lamun teu kawasa ieu si man pabilisanihi mangka eta kalawan lisana itu si man pailam yasati mangka lamun teu kawasa itu man pabil qalbihi mangka eta kalawan hatena itu si man wa zalika sareng ari itu bil qalbi adaful imani eta panglemahna iman
wa afdalu anwa'il ghadabi sareng ari pang afdalna pirang-pirang warna godob al godobu eta ngambek ala sultani zalimi ka raja anu zalim awil hakimil khainin atawa ka hakim anu khianat alladzi anu yabi'u ngajual ieu hakim biladahu kana nagarana ieu ladi au yufsidu atawa ngaruksak ieu ladi umuruddin kana pirang-pirang urusan agama wad daulati sareng kakuasaan. Wafil hadis sareng eta tetep dina hiji hadis suila ditarosa Nabi sallallahu alaihi wasallam ayu jihadi afdalu. Ayu jihadi ari naon jihad? Afdalu eta anu leuwih utama. Qala ngadawuh Kangjeng Nabi kalimatu haqqin eta kalimat anu bener inda sultani jairi di deukeuteun raja anu lacut. Fakun takudu bukti anjeun minal qaumi eta ti sapalih kaum alladzi anu yuhibbuhum mika cinta ka ieu ladina sallallahu Gusti Allah wa yuhibbunahu sareng mika cinta ieu ladina ka Allah. Qala ta'ala ngadawuh Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum. Ya ayyuhalladzina hay jalma-jalma amanu anu ariman ieu ladina man ka jalma yartadda anu murtad ieu man minkum ti antara aranjeun an dinihi tina agamana itu man fasawfa ya'ti tah bakal datang ngadatangkeun sallallahu Gusti Allah biqaumin ka hiji kaum yuhibbuhum anu mika cinta Allah ka ieu kaum wa yuhibbunahu sareng mika cinta ieu kaum ka Gusti Allah adillatun anu rendah alal mukminina ka pirang-pirang jalma mukmin aizatin anu keras alal kafirina ka pirang-pirang jalma kafir yujahiduna jihad ieu ladina fisabilillah di jalan Allah wala yakhafuna sareng teu sarieun ieu ladina laumatal laimi kana panyacadna jalma-jalma anu nyacad zalika ari itu mazkur fadlullahi eta anugerah Allah yu'tihi anu maparin Allah ka kana ieu padol man ka jalma yasya'u anu ngarsakeun Allah wallahu sareng ari Gusti Allah wasi'un eta anu jembar alimun anu maha uninga wa iyyaka sareng kudu mikasieun anjeun ayat ufa kana yen lemah naon god ngalemahkeun naon godobuka ambek anjeun wa ghairu tuka sareng cemburu anjeun inda musyahadatil mungkari tina nyaksi pamungkaran fatakunu tuluy jadi anjeun teh minal mudahinina eta tina jati sapalihna pirang-pirang jalma anu boga beungeut dua wal jubana i sareng anu sieunan al mahdulina anu harina kabeh wallahu a'lamu bissawab.